Assalamualaikum. Waalaikumsalam henap. Daf dagoan sakedengnya rek neudeun heula kantong. Nya so di daguan di dieu. Aduh kamari Senin nempi ka Rebot teu bisa sekolah. Nya kemana kamar teh aya beja ke Tasik. Bener ka Tasik diajak ke Longok Nini ku bapa. Kunaon ini teh? Teu damang ka sareng struk. Alah keserang struk. Nya mimitina mah Nini teh labuh. Kumaha atuh ayeuna? Alhamdulillah kamari mah rada leuheung bisa nyarita najan teu pati beunteus oge. Syukur atuh mudah-mudahan we sing gancang jak-jak deui. Amin. Nyadik aya PR naon? Aya PR bahasa Sunda. Naon PR bahasa Sunda teh? Kudu ngarang sajak teh mana bebas. Minggu harap dikumpulkeun cenah cek Bu Lilis. Mun sajakna alus rek dikirimkeun ke majalah Sunda. Atuh mun kitu mah urang rek meuli heula majalahna. Urang ge arek sugan we sajak urang bisa dimuat. Nu dikage nu urang heula nu dimuat mah. Hahaha, nyalah pokoknya nu urang duaan naskahna bakal dimuat geura. Mudah-mudahan we atuh lantaran mun dimuat cek Bu Lilis bakal dibere punten gede. Komo kitu atuh kudu ngarang sajak nu alus. Hayu geuning bel sakola geus disada. Inya hayu ah.